Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masih dina surat Yunus ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna jeung nyararita jalma-jalma musyrikin waktu harita di kota Mekah. Saatos naku Rasulullah dipaparin bewara ngalangkungan ayat-ayat Quran ancaman pikeun jama-jama anu selalu berbuat dosa. Pokna teh kieu mata hadal wa'du in kuntum shodiqin, mata iraha cenah. Hada ari ieu wa'du janji Allah tegasna ancaman. In kuntum shodiqin lamun anjeun kabeh kalebet jalma bener cenah kitu. Nangtang ka Rasulullah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad la amliku li nafsi. Henteu ngamiliki li nafsi pikeun abdi saur Rasul. Kitu bejakeun saur Allah. Darra kana kamudaratan wala naf'an jeung henteu ngamiliki kana manfaat kana kamangfaatan. Abdi mah teu tiasa nanaon saur Rasul teu bisa nanaon illa masya Allah kecuali atawa kajaba naon perkara ayyasya Allah nu dikersakeun Allahu ku Gusti Allah. Illa masya Allah kajaba perkara anu geus dikersakeun Allahu ku Gusti Allah. Sadayana ge pamecan dikersakeun ku Allah. Abdi mah teu tiasa nanaon. Gitu bejakeun ku anjeun. Saur Allah ka Rasulna. Likulli umatin pikeun saban-saban umat atau tiap-tiap umat ajalun eta aya ajalna masing-masing. Aya azabna masing-masing. Bencana oge walaupun disamikeun tapi ajal mah tetep atana kematian mah masing-masing. Muasa sarengan ida jaa di mana-mana datang ajaluhum eta ajalhum ka itu jalma-jalma tegasna umat. Upami tos datang hum ka ieu maranehanana fala yastakhiruna henteu bakal atawa mangka henteu bakal bisa diakhirkeun saatan walaupun sasaat walaupun sakedeung sajam atawa sadetik moal bisa diakhirkeun kematian atau nepi aja wala yastakdimun jeung moal bisa diunurkeun janten upami datang kematian ajal bencana teu tiasa diengkekeun ke mawa ka maot abdi mah rek tobat heula teu tiasa tos waktuna maot detik eta ge maot atau atanapi hayang disegerakeun da lamun teu geuringan masih eta teh panjang keneh umurna teu tiasa kitu eta tos waktosna ajalna ku Allah tos ditangtoskeun. Kul bejakeun deui ku anjeun Muhammad saur Allah. Ara'aitum kumaha pendapat anjeun? In antum lamun tiba-tiba datang ka anjeun kabeh azabahu kana azab Allah kana bencana musibah bayatan di waktu istirahat di waktu peuting au naharon jeung di waktu beurang atawa keur sibuk di damal tiba-tiba datang penjara datang musibah atau napi bencana. Mada yastajilun bencana mana deui azab mana deui yastajilun anu hayang disegerakeun hayang digancangkeun minhu tina eta azab. Mujrimuna jalma-jalma anu mujrim anu bergelimang dosa tah lamun geus datang mah azab ka manehanana kakara manehna. Apa lian azab teh bakal datang. Asuma nahatuluy iza di mana-mana ma waqa'a perkara waqa'a anu geus ditimpakeun amang tumbihi nah anjeun rek percaya bihi kana eta bencana atau azab ari geus kajadian mah kakara percaya. Al-ana naha kakarek ayeuna al-ana naha kakarek ayeuna wa qad kuntum jeung sanyana kuntum bukti ari anjeun
bihi kana eta bencana tasta'jiluna ku anjeun baheula hayang disegerakeun. Lamun geus datang azab, geus datang bencana, geus datang kematian, kakara ingat abdi teh nangtang hayang disegerakeun, ayeuna mah karasa akibatna. Mugia manfaatna dinten ieu dinten Sabtu insyaallah panginten boboran siam dinten Senen manawi aya umurna mudah-mudahan dua dinten teh ayeuna urang disehatkeun kapoyeuna oge sami sing sarehat sadayana. Pangapunten tina sagala kalepatan pribadi sok cumarios wae di dieu ayeuna bade boboran siam dua dinten deui dinten ieu sareng dinten enjing mugia kersa ngahapunten kana dosa kana kalepatan kana sagala abdi sareng keluarga abdi di Cisaga Ciamis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.